Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji nya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot, barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot diri aja ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing kali lu. Pijang. Bener bae kaupat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaupat peting. Ku nyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampili. Kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur lu sono. Akhirnya ku lantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararangep sabede kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampelingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik, ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah kuarima lain ngaji fikih, lain ngaji alat, jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang. Tas gagali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh, aing disiksa ku guru. Barang keur ngejana ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu sholat maghrib, sholli fardal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam hatina. Waduh aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti.
mangani ngaing geus sayang kawin guruna nampilingan di itu kok goblok sia salat kos kitu siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ugus ya salat yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara salat kos kitu tah ila berarti guru nyahuan balik deui isukna macul deui terus nyen empang deui geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deui geus mudahin rada leles kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon cek nya deui ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek nya ieu ka hate aing aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hate aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan ge. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kajahoan. Nah isi murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu salatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah pikeun ria pikeun ujub pikeun takabur pikeun hasud pikeun hubul hubul mal hubur riasa lempeng ngaji baik ibadah ke Allah 2 tahun geus bagus 3 tahun geus lempeng mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beusi dek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta-eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deuk nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh
Maghrib milu salat babacaanana eta keneh Kiai Kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Ditanya ke Kiai Kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" "Abdi urang dieu keneh." "Ke? Siapa santren di mana?" "Beja di anu, di Kiai anu." "Masya Allah, Ceng." "Ulah kamu mananya Cengnya?" "Kunaon?" "Ke isuk mah Ceng imamat." "Ih ulah." "Henteu abah geus kurang pati sehat, coba Aceng imaman ke isuk mah." "Ih, henteu mak kiai bae kiai henteu Aceng coba pangimamankeun ge masjid." Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya Aceng geus kawin tah encan?" "Encan." "Mus aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh." Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Telepon gua wirid dah. Emangnya gua nggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip ulah laki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT. Besi aya RT RW hudang keneh. Coba dideuleuh heula kabeh. Pareman lampu, pareman trek, sedempet. Begitu dek dipeluk, Allah geus neuleukeun. Wih iya ya, Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunah. Izin ka Allah, Allah meneuleukeun bae, urang duaan ki Allah neuleukeun. Ya Allah, coba lamun teu ka Allah, gitu dicekel guys. Belah sini dong. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka mana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu akhirna tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin. Sanggeus kawin kakarak berpikirnya nak Masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa, masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa, kecil. Tatadina tuh bisa baca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa, letik. Tatadina tuh bisa baca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa, belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku aya sakitu ibu-ibu, bapak-bapak,
Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikan urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan sing hade jang balik urang. Nomor kedua, teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantak tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah, lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh. Ditutupan kan segala sebodoh ka neraka ka neraka je atuh ulah. Nah balikan deui para jamaah kaum